Kanggo acara salajengna acara puncak dihaturkeun ka Al Mukarrom Bapak Ustad Nana Gerhana sakantanan sareng doana dihaturkeun ka mantena. Wede Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ci luncat mulang udartina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya contohun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nurancage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun kiwari menekung kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa geranya rande ka Gusti murbehing alam. Sabab judulna ge ieu teh pangaosan kudu alus pangaosna pangajian kudu hade pangajena. Kunaon batur teu kabita ku urang nu sok pangaosan da bohongan urangna osok pangajian tapi teu katempo akhlak saenggeus pangaosan. Nu pedit anger nu ngabaeudan salaki anger. Kumaha ceuk nutara mending urang heupeupih. Matak hakikat nu ngaran hirup mah kudu aya perubahan dina sikap hirup. Lamun jelema bodoh sok hayang pinter, lamun sangsara sok hayang beunghar, lamun rakyat sok hayang jadi pejabat, jelema gering sok hayang cager. Pertanyaanana jelema bodoh hayang pinter, geus pinter hayang naon? Jelema sangsara hayang beunghar, geus beunghar hayang naon? Liurnya. Rakyat hayang jadi pejabat, mana bukti eta kamari kampanye.
Nepi ka di hade-hade jeung di alus-alus bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insya Allah geus jadi teh poho pan kana insya Allah. Berarti ieu rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat hayang naon. Loba jelema lewas tuluy-tuluyan masantren geus masantren hayang pinter ai geus pinter hayang naon. Matak sing tamat tujuan hirup jelema rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat geranyaah kanu ngaran rakyat kakara eta deuk jadi deuk teu jadi eta hakikatna nu aya dina hate rakyat. Hiji eta. Jadi pejabat ngan teu nyaah ka rakyat Bandungan boro-boro 2 periode, sapriode dieuneuk-euneuk ku rakyat lur. Bener ya. Cicing kalem. Hiji eta. Jelema bodoh hayang pinter belaan sakola luhur ai geus pinter hayang naon hayang ngoncoran jelema bodoh da keurna naon pinter tapi pagawean ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek mah teu kudu sakola luhur ka beak-beak sawah jadi jelema belegu ge bisa atuh. Bu jigana ya ceramah kahartian beda ungut-ungutan ya. Jelema kedul hayang daek geus daek hayang naon hayang ngajak kanu kedul. Pahingan atuh di urang mah nu daek-daek nu kedul-kedul da eta atuh nu daek nyampeurna ka nu daek padahal nu daek mah sampeur teh ka nu kedul. Geura urang tanya ari ibu daek pengajian osok nyamper ka nu daek ka nu kedul. Naha nu kedul tara disampeur? Tah berarti doraka teh ibu teh. Naha suudon. Oda mungun cenah disampeur oge. Nabi Muhammad dakwahna 23 tahun ibu ngajak tatangga karek sakali juk nyebutkeun si itu mungun. Nah nepi ka dosa-dosa teuing hirup teh. Lebok kadinya. Teh heuh nya. Matak nu ngaran hirup tong sok lalajo tina wujud tina bentuk tina jirim tina jinis bisi suudon ka batur. Batur aya nu teu pangajian teu kudu diomongkeun sabab si eta aya nyieun kalakuan jeung praktik ibadah nu urang moal apal rahasia antara dirina jeung Allahna. Tapi urang datang ka dieu nemrak Pak kamarana Bu pangaosan geus ujub ku sakitu oge. Heuh ya. Coba nu teu datang keur nyangu keur masak salaki datang bapana hampura emak teu ngaos. Heunaha kahiji teu acan gaduh widi tinu jadi caroge kadua bilih bapa nuju lapar hayu we urang tuang sasarengan ibadah eta gede ieu yang nu hadir ka dieu nyangu acan masak acan minta izin ge teuing balik peuting teuing ditanya ku salaki ti mana kuat lilelet teuing pangajian nya pangaosan saustadna nana gerhana maneh dereng adat ka salaki. Matak hakikat nu ngaran ibadah teu bisa ditangtukeun ku panon ieu Pak. Da ibadah mah nu ngarasakeun awak bapa jeung awak kuring. Matak ngaran ibadah teu kudu dilalajuan ku batur, da ibadah mah cukup Allah nu nganilai ka awak urang. Well tah. Keheul atuh da. Tuh. Wujud bentuk. Mangga atur nuhun. Ayeuna ibu lalajo kuring. Baju-baju biasa, celana biasa. Naon sumber kehidupan lantaran kuring sadar, kuring manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak datangna kuring teu kudu diugung-ugung, teu kudu disanyung-sanyung, nah saha kuring. Wabuh karek ayeuna, apal karek ayeuna, pedah sok lalajo YouTube jeung Facebook. Nya juga ngape kuring teh jelema istimewa buat tukang tipu itu Pak. Matak ulah sok katipu ku perkara naon nu katempo. Da panyakit panon mah dua rupa kahiji nunutan kadua sare jelema nunutan cilaka gede mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun kana koropak nu 1.000 aya nunutan angka hiji katempo angka 0 teu katempo koropak datang dadakan geblus teh nu 100 da bari nunutan teh disigeng ku DKM HD cenah mani infak aing teu sadar juga aing sidik nu lapur teh 100 balik ka imah ditagih ku pemajikan Pak mana keur beas ngahulang ngarega meneng nah nyesa tinggal 11.000 pan istighfar hari tak keneh astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka eta sodakoh dianggap cilaka tuluy pamajikan nanya kunaon bapak kuajigan ngoheuleng jentul kitu bapak teh kalepasan jurig nu rek diasupkeun nu 1.000 ayeuna bapak nunutan gadun geblus nu 100 da eta mah pamajikan juga cerete ceuk aing ge eureun ka masjid teh ngajerete bari luncat dek ka mana mah ka masjid dek naon dibongkar ku aing koropakna narunutan kadua penyakit panon masare kade bahaya tuh teh Pak
jelema anu maksudna sare poe Jumaah geblus ka masjid kerek-kerek batur ngahotib si eta sare, batur ngadoa si eta sare, batur wiridan si eta sare, bubar ti masjid si eta anu bakal ngocobrot di luar masjid. Teu hayang cenah Jumaahan di Sumedang. Cing teh naha di Cibareubeum mah jeung teu hayang Jumaahan. Ustad ge sarasat kitu. Cing teh sia mah gegabah ka dulur urang nyebut sesat. Deuk teu sesat kumaha cenah Jumaahan khotib khutbah wiridan acan. Ditanyakeun ka Pak Suhenar cing teh Pak bener di dinya ya Ustad sesat Jumaahan khotib khutbah wiridan cek sahajang cek si itu tong dianggap jang naha molor ti barang datang. Maksud kuring sare lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin jelema nu sare panon batinna beunta kana kalakuan batur nyaho kana kasalahan batur akrab jeung kagoreng patutan batur tapi jujur si eta poekeun oncor ngapal kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga dirina asa bener sorangan batur dianggap salah kabeh well ta ya bener matak Islam datang tong ewa ka jelema salah tong resep kanu bener entong ngewa kanu salah entong resep kanu bener teu saeutik jelema bener asa kapuji ku benerna lantaran loba teuing nu ngaagung-agungna akhirna Allah leungit sombong nu datangna teu saeutik jelema salah mung ancrup kana bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur padahal hakikat jelema salah tong keung tong hariwang pakades jelema salah ti gebrusna kana bener nu kudu dipika hariwang mah jelema bener kadang-kadang ti gebrusna kana salah lain well gitu tuh ya mata kuring baju biasa celana biasa ngomong biasa orang dia ngomong Sunda kuring ngomong Sunda teu kuring teu ku Arab nah kuring sadar Sumedang teh Jawa Barat lamun kuring ngomong ku Arab ibu jangar kuring jangar cobaan ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu boro-boro ibu urang ge lieur matak tepikeun ku bahasana, tepikeun ku budayana, tepikeun ku tata carana, maka Indonesia bakal beda jeung batur. Matak ustad ge barareda. Nu di udeng, nu di kopiah, nu di sarung, nu di sorban, sapanjang manehna nyaritakeun Islam, tong nempo sarungna, tong nempo kopiahna, tong nempo udengna, nu dicaritakeun adalah Islam eta nu ngaran elmuna. Bener. Lol kuring pan di kopiah henteu. Udeng boro-boro, gamis henteu kieu we. Matak tadi gak ditutup ayah gening warung belah ditu cing teh ibu di dia pangaosan meh cenah ustad ge bakal telat bari ka urang teh da jigan lamun aya si eta di dia kabur pangheulana era jeung ceuk hate jelema nu teu boga HP teh kitu tah aduh nah atuh maka jeung hirup biasa-biasa Pak Kades bakal berhasil lamun hirup biasa-biasa teu ungah adat pedah geus jadi pejabat lempang rada dangah teu kudu da lain bisulna punuk atuh justru kudu sadar jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat mata sanggeus jadi pejabat deket jeung rakyat wawuh ka susah rakyat apal pangabutuh rakyat ta eta pejabat sajati mah nah sanajan geus jadi pejabat tapi hirupna biasa-biasa wawuh jeung rakyat sabab jadina pejabat lantaran dicoblos ku rakyat sok bisi teu percaya aya pejabat songong bohong ngawadul bebeakan rakyat geus teh sudi nyoblos nu kitu rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah seueur buktos sarua ustad oge sok tadi Bapak maca sholawat babarengannya ya tadi gini sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah kakuping kukuring tadi di mana eta sholawatna karek dina bibir ayat dina akhlak cicing kudu rada jero saeutik atuh da shalawat nabi mah barisa kabeh ge sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah bisa kabeh oge bubar ti dieu datang ka imah salaki keur sare listrik nit-nitan budak mijah sangu eueuh beas-beak kompor teu hurung beteung lapar aya keneh sholatullah salamullah aya keneh
nu aya ge salatullah diteuneun di dieu datang ka ditu amarah deui datang cing atuh peperieun aing pangaosan goblok salaki teh kudu kata usah-usah acan manya salawat jadi nganyerikeun salaki well paingan batur teu kabita ku sholawat urang lantaran urang karek apal kana sholawat can mampu amalan tina eta sholawat bener tah termasuk ieu pengajian ngulum ustad siapkeun sound system rakyat hadirkeun pakades datangkeun geus naon makna tina pengajian sabab pengajian boga makna pengajian artina sing alus pangajenna matak tina ladang pangaosan tina ladang pengajian kudu bisa urang ngajian batur kakara batur ngajian ka urang kudu bisa urang ngahargaan batur kakara batur ngahargaan urang kudu bisa urang ngahormat batur kakara batur bakal ngahormat urang maka Islam teu meunang musafir hayang dihargaan ku batur tapi tungtut awak iraha urang deuk ngahargaan ka batur ya da ibu ge dipikanya ku salaki teh lamun ibuna ngarti dibere duit ku salaki sengsarkeun tak ieu keur beas ieu keur deungeuna ieu keur sabun bikeun deui ka salaki dituang ceuk salaki meureun moal mahi dibere 50 baka ka khayam geus 50.000 mah hampura bapak terek dengan langkungan we ya resiko ieu 100.000 kunaon salakinya nepi ka mere leuwih lantaran apal amanat ibu ada yang keur nyeuseuf mangih duit tina sarung dicokot ku ibu sempilkeun ditanya ku salaki rarasaan mah dina sarung eta teh aya duit 100.000 oke aing aya doa capek jadi we dicuriga mata kelakon kahirupan satia panusa di dinya kunaon atuh gerhana pan guring nana gerhana teh kunaon atuh gerhana bet beda jeung batur bae teh kudu sarua dah hakikatna mah sarua jeung di Indonesia mah da mulai nu sarupa jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang enit kata sik maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad tasik geblus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulillah Garut leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah Allah toha rasulillah jawab ku mustami ajib tilu carana tilu pengamalanana tilu simbolna mana simbolna Garut mana simbolna Banten mana simbolna Tasik tapi hiji nu sarupa nu dibaca mah anger sholawat keneh sholawat matakna naonan mah jeung pasea ku beda cara iwal ti jelema ateul tanuk nu hayang pasea ku beda cara apa hakikatna mah eta sholawat keneh ngan sakadar beda carana bapak aya nu maot milu tahlil carana tahlili urang tilu rupa nu tungkul nu ngegedeg jeung nu muih itu fakta bisa dipercaya sok lamun aya nu maot ibu lalajoan masang HP sok aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar aya oge nu ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah kala cinta mang stop heula na teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi mang digudag-gideug ngarah teu sare aya deui pan anu tahlil bari ngagideu geuning sajam setengah illallah 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 sajam setengah kikituan aya dibrai teh dibuka ranyai da teh dahar-dahar acan galeong ka ditu galeong ka dieu jiga nu geus nginum PSOP arak whisky jeung donal sia eta nah da datang ka imah borolo ongkek isukna teh ngadon ceramah dina khotib Jumaah bapak-bapak cenah ibu-ibu ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah ngagebeg eta kuring juk nangtung cing teh cucungik maneh nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun ceuk Nabi Musa Gusti abdi hayang ningal gamparan salira Gusti kumaha ceuk Allah geura tempo ponon poe ceuk Nabi Musa teh serab Gusti nempo ciptaan kami anjeun nyebut serab komo nempo kami na iya pada ahli wiridan la ilaha illallah nyebutkeun tepung jeung Allah ceuk teh kumaha ari maneh bentukna Allah wah ranyai kitu dianggap kica-kica Allah teh lol deui geuning ajaran ayeuna urang mah ngadoa beak ti karep ti hothat peuting ngadoa dina tahajud beurang ngadoa dina subuh lohor ngadoa dina waktu lohor nah disiapkeun ku si itu disiap ti kenca teu make risting ditelepon Allah ku si eta mah teuing nomor sabaraha eta Allah nomor HP-na kacida tapi kalau Allah ditelepon langsung kapan ya Allah Idul Fitri Jumaah
dianggapna meureun Allah teh RT. Urang mah bapak ngadoa ti hotat bebeakan segala rupa, ya Allah ngadoa, si eta mah anjir ditelepon langsung. Aduh. Aya deui malaikat tuh teh urunkeun cenah hujan malaikat jiga nu wauh we sia teh mah malaikat. Nah, hanya ari urang kaleulebihi hirup teh. Ya. Tuh. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, tak ari ibu bapak datang ka dieu neangan naon. No bener ibu. Bener ya? Tukang dagang tanya, kunaon mang dagang? Neangan untung. Tukang tani tanya, kunaon tani? Neangan hasil. Urang dieu loba indit ka Jakarta, deuk naon indit ka Jakarta? Neangan duit. Taena ibu datang ka dieu bari peuting-peuting neangan naon? Bener ya? Oke. Geratannya ka ustad nu deukeut al ilmu nur, cek ustad nu deukeut ilmu teh cahaya. Pertanyaan, geus kaoncoran urang ku ilmu urang, jawabanana acan, Mbak. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting harees. Kabeh ge arapal ilmu sedekah infak jeung jariah. Nah, yatim teu ditulungan, nah miskin teu dibelaan. Di mana atuh nilai infak jeung sedekahna eta ilmu boga tapi amal anu eueuh? Bener? Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea, tapi naha beda pilihan gurger wae. Nu Anies Baswedan asa aing pang Anisna, nu Prabowo asa aing pang Prabowona, nu Ganjar Pranowo asa aing pang Ganjarna. Ayeuna Prabowo geus jadi cing sok ulem ka dieu. Pak Presiden ada yang meninggal, tolong dong pang tahlilkeun. Jawabanana sorry ye. Tanya ustad nu deukeut, Pak Ustad aya nu maot? Pasti we jawabanana oke gas. Madak hakikat politik mah alus mah rakyat leutik. Rakyat leutik mah ditanya, "Bu milih ka saha?" Anies Baswedan. Naha hayang jiga urang Jakarta, ari ibu di mana? Di Cibareubeut. Cinte Bu ari nu saurang hayang saha? Abdi mah Prabowo. Naha karunya asep 3 kali keok wae. Ari nu hiji hayang ka saha? Abdi mah Ganjar Pranowo. Naha ibu mah jeung hayang ka Ganjar, dewasa jeung koloteun. Naon buktina eta huwisan kabeh. Politik rakyat, Pak. Kunaon elit di luhur para seaku politik lantaran boga kepentingan. Kunaon rakyat tara paseaku politik tegableg kepentingan. Benar. Asli itu deh. Situ percaya. Matak jawaban nu tadi, Pak. Kehidupan setiap manusia tetap sarua derajat martabat. Di mana atuh ilmu bakal ngancik dina diri, sumaramah dina bayah, nyangkarukna kolbu, bahkan bakal cicing dina jati diri nu sabenerna. Ilmu naon eta? Ilmu nu ti Allah langsung bakal cicing na hate bapa. Asal hatena bersih, Allah ge bakal mikeun. Ari hatena malang mah moal demi Allah teuing. Dan jelema anu kosong hate, bersih hate, boro-boro ti kiai, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad, anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun kahirupan eta jelema. Mata kuring mah keur diajar guguru ka anjing, punten we cinta pun guru, setiap aya anjing lentong abdi punten cinta pun guru. Malum anjing geuning ngadak nyegag. Cek tetangga teh rada gelo cenah ustadna mah. Da jeung teh nyebut nu gelo mah nya cenah anjing guruna. Ah kali-kali mah Pak guguru ka anjing. Kalebah mana urang kudu guguru ka anjing, sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Matak temandang kiai, temandang ustad, temandang ajengan, Quran katalar tapi nganyerikeun hate batur, hampura Pak leuwih najis batan anjing. Well, nah memangna Quran titah nganyerikeun batur gitu. Gaduh well. Salamatul insan min khibdil lisan. Salamatna jelema gumetung bisa jeung teunang ngajaga letahna. Paingan batur ngewa ka urang da letah urang loba ngaledek batur. Paingan batur rujit jeung cua ka urang da bibir urang dikoncar teuing kana mitnah batur. Satiap perkara dina agama Islam tong nuding mun mung dituding, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong mitnah mun mung dipitnah, tong nyiwit lamun mung diciwit. Jadi lamun hiji waktu ibu diciwit batur, ingat-ingat lalakon baheula ibu pernah nyiwit batur. Lamun ibu ayeuna ngarasa nyeri ku lalaki, ingat-ingat baheula ibu pernah nganyerikeun lalaki. Situ percaya we. Cek urang Sunda disebut hukum karma, cek agama mah hisaban memeh tepung di alam akhirat, dihisab heula di dunya. Bisi ieu mah bisi hampurannya.
jelema beunghar usahana kitu menang nipu menang malsu beunghar Pak gedong nasi grong mobilna mewah sawana lega teu kudu rangrang teu kudu hariwang lalacuan tungtung hirup si eta bakal maralat sangsara bebeakan naha Allah deuk ngupus dosana ku cara dibeakeun harta bandana well matak beunghar teu jadi jaminan loba jelema beunghar geus maot beak warisan anakna heuh tuh loba jelema beunghar tapi penyakitna yai ngawala dina awakna coba nu sangsara udud beuki keneh sugan keungeun ku paru-paru henteu udud di dieu reungit paeh di ditu daya teh atuh bakona bau teuing lamun ngaliwat teh bau belenok matak reungit teh baru nyocok kalau kapingsan reungit teh tuh jadi kebesekan anu miskin lamun usum kurban aduh sakilo mah daging domba saletak jag isukna coba nu beunghar geus loba kasieun daging domba darah tinggi daging hayam kolesterol daging sapi sieun antrak eta beunghar barang hakan jeung uya di mana atuh kasenanganana Pak matak nu ngaran hirup lain ayana hartana lain ayana banana lain ayana pangkatna lain aya jabatanana tapi aya dina rasa bersyukur ka pangeranna tah matak hirup bahagia lamun hate pinuh ku rasa syukur ka pangeranna well bener da pangabutuh itu ibu mah geus dijamin ngan anu teu dijamin mah gaya ka mana tuh gaya kongkorong hiji hayang dua kongkorong pondok hayang nu panjang gaya akhirna teh lempang teh jadi dongko geuning da gaya ajarkeun teh pinggal teh dieu nepi ka dieu da gagayaan hayu ngaos meni rujit kuat kitu-kitu geuning Ali berenelkeun batur muridan teu disebutkeun di handap ieu di luhur subhanallah subhanallah meni rujit anjir naon nu kieu patut padahal gedong sigrong mobil mewah sabalaga tungtung hirup sarua gedong sigrong nyereng kedong mobil mewah pasaran baju warna-warni aralus hargana leluhur anger tungtung hirup mah boeh warna bodas naon atuh darajat manusia diukur ku harta geuning sarua tungtung nama nyaan matak bejakeun ka jelema beunghar tong sombong ngewa teh geuleuh da disebut beunghar teh pedah aya nu miskin da nu miskin moal disebut beunghar moal matak jelema beunghar kudu loba nuhun ka nu miskin jasa si miskin aya nu maot pangheulan nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pangheulana si miskin mah nyokot pasaran aya nu maot tahlil 100 poe tara eureun si miskin mah matak lamun aya di dieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna juk nyeun kuburan sorangan gitu manusia butuh ku batur matak nu ngaran hirup ulah coba-coba goreng jeung batur bener lamun prinsip jelema geus ngarasa boga tah hese Pak narima kajian kitab naon nu diomongkeun moal bisa ditarima asli ya lamun prinsip jelema geus ngarasa boga ku ilmu padahal ilmu urang lain urang sakadar Allah nitipkeun berarti katitipan mah hiji waktu bakal dicokot urang teh pinter lain pinter bisa lain bisa alus lain alus hakikatna pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus jadi aluskeun bersyukur nalika urang pinter bersyukur nalika urang alus bersyukur nalika urang daek ulah asa aing so daek bener Pak lamun jelema dirina geus ngarasa boga ku ilmu hampura ngadenge ceramah kieu hate malang eah-eahan ceramah kitu aing ge bisa atuh lain ku cucung sia teh mage jeung nitah urang sejauh-jauh beri capek ieu teh mah jalengka ayeuna kudu ka dieu isuk ka wado beres ti wado kudu ka Ciamis nguriling we habana-bana tos ripuh Pak sok atuh hayang mah sok der ceramah Bapak jamaah balik teh dan untung mah anger urang cek basuhenar teh Pak Ustad punten ulah pundung ieu amplopna kanggo jeung Ustad keun sia teh macan nepi ka subuh ceramah Pak antep we matak nu ngaran hirup di dinya ulah syirik ku takdir batur bener ya da jelema nu syirik ku takdir batur mah sarua jeung ngalegleg neraka dina awakna apa neraka teh panas lur ari seuneu teh panas jadi naon maknana entong kapanasan diri ku milik batur tong karerab awak ku harta batur batur nyeun gedong naha urang nyeri hulu batur meuli sawah nah urang ratuk angen batur maju nah urang panas tiris atau batur mawa mobil bisa jadi si eta ka rumah sakit isukna si eta meuli motor si eta pae
nyiksa awak sorangan matak mengaran hirup samilikna satakdirna geus teu kudu riweuh hirup bener Pak awak bapak awak kuring sarua matak teng sok loba ngahisab pagawean batur Ustad nana gerhana nya pinter lain kuring nu pinter bapak we teu apal bodona kuring Ustad nana hade nya lain kuring nu hade bapak teu apal gorengna kuring kunaon kuring dianggap pinter kunaon kuring dianggap hade lantaran Allah nutupan aib kuring maka kewajiban kuring ibu boga aib bapak boga aib tong coba-coba urang ngabongkar aib batur bisa jadi lamun batur dibongkar aibna ku urang Allah nu bakal ngabongkar aibna urang gening teu saeutik bapana ustad tapi anakna ustad bapana adan anakna edan kunaon bongan dina ceramah sok ngabongkar aib batur nu baongna omongkeun dina ceramah batur bedegong omongkeun dina ceramah hampura Pak nyeri hatieun inung bapana nyurulung cai panonna tengah peuting Gusti nepi ka nyindiran ka anak abdi tuh kahayang teh karasaeun da ku anakna ieu doa batur nepi kana dirina matak teu saeutik padi ijabah jelema anu didolimi ku urang dinyerikeun hate ku urang doana harita keneh diijabah ku Allah kontan matak ulah deuk nyerikeun hate batur maka hakikatna ka nyeri bakal neurak kana awak sorangan Udah biasa we atuh hirup mah teu kudu riweuh aral eta we ladang pangaosan ayah we mulai sedih yo so kurang bongkar alam hirup nu diteangan kurang teh Pak hirup teh barokah hirup nu diteangan sakabehna barokah hirup Pak Kades boga jabatan jadi kades sing barokah jadi kadesna bakal loba miskin kabantuan bakal loba yatim kabelaan nah jadi kades barokah ku kakadesanana nu jadi ustad kudu barokah jadi ustadna loba batur nu kaoncoran loba batur anu teu silo loba batur nu katuduhkeun jadi ustad teh bermanfaat keur sesama batur tong diukur ku urusan duniawi tong diukur ku urusan duit entong tapi iraha urang dek mere manfaat ku ilmu urang keur awak urang jeung keur awak batur itulah barokah tina kailmuanana bapak boga harta bapak boga bana miskin kabantuan yatim kabere barokah tina hartana teu kudu neneangan jauh-jauh teuing barokah mah komo leos ka kuburan menekung di ditu ma bapak nyungkeun barokah abdi rumah tangga geus genep taun can boga imah barokahan mak kumaha menolol ti hanap bari ngagerem boro-boro maneh nyai ma oge handapun tangkal awi moal teu lompat teh budak nya teu meunang gitu ustad neangan barokah ti kuburan ceuk saha teu meunang pek bae ngan kumaha carana di kuburan lain dek menta tapi neangan barokah mah dek niron akhlak kalakuan jelema nu di kubur matak bapak sono ka kuburan hiji jelema lantaran alus kalakuanana maka alus kalakuan bawa ka awak bapak maka barokah tina kuburan si eta bener teu nyarek kuring mah jug ibu ayeuna ibu sok neangan barokah ti kuring pek kumaha carana lain kudu suntangan lain kudu caina di penta kumaha lamun bengek naon atuh prinsip dasar dina kailmuan tuturkeun larapkeun amalkeun ibu menang barokah kuring ge hirup barokah kahartos hirupina alhamdulillah atuh atosan atunya tuh neangan kabarokahan bapak bisa maca Quran naon barokahna tina maca Quran lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa artina jelema nu pinter maca Quran kudu pinter oge ngahargaan baturna bener matak diomongkeun ge ari heueuh atuh sok geura lalajoan di caritaan dah heueuh lekoh bacaan Qur'an kudu lekoh budi jeung basana ulah lekoh bacaanana tapi lekoh nganyerikeun baturna di mana eta Qur'ana aduh dan ngaran kahirupan jelema mah kurang jeung kurang boro-boro jeung 30 juz boro-boro jeung 114 surat boro-boro jeung 6.660 ayat jeung saayat saha jelema nu geus akur wah Pak wajal menu akur eueuh bapak tiba heula nepi ka ayeuna umur geus 70 tahun amalkeun bismillah deuk amalkeun bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu Maha Welas ar-Rahim nu Maha Asih geus boga sifat nyaahan asihan jeung deudehan nepi ka sedih lamun urang can melaan batur nepi ka sedih nyurulung cai panon nalika urang can nulungan yatim jeung miskin apakah urang aya sedih nalika urang can bisa melaan batur lamun eueuh di mana Rahman Rahimna
well ta aduh Bismillahirrahmanirrahim anu pun Nabi diajarkan di masjid apa pareuman lampu Nabi nyokot cai sa botol cek Nabi ya Umar ya Abu Bakar kaula boga cai sa botol kop keur anjeun cek Abu Bakar ya Umar kaula boga cai sa botol kop keur anjeun cek Abu Bakar cek Umar ya Utsman kaula boga cai sa botol kop keur anjeun cek Utsman ya Ali kaula boga cai sa botol kop keur anjeun cek Ali ya Rasul kaula boga cai sa botol kop keur anjeun inilah kurilingna Rahman Rahim ayeuna Bapak barang dahar osok moekan lampu mun aya semah gitu poekan lampu mang pengaruh pemajikan tak keur maneh lain dipoekan lampu dipoekan dihekak ku sorangan ngarah semah teu nempo urang keur dahar eta geuning rokok gede sebit aduh kuat capedang lur nya cek kuring lamun bener ibu boga bismillah kuring boga bismillah isuk bakal diuji ku Allah lolo budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama gejeng moal dek kumaha Rahman Rahim juga leh panu didagangkeun ge comro lain leho nah ibu juga leh berarti ibu mah lalajo leho lain lalajo comro nu hadir di ieu tempat hampura lamun bapak boga bismillah ibu boga bismillah moal nempo jaket kuring moal nempo kaos kuring moal nempo celana kuring bakti bapak bakal nempo naon diomongkeun ku kuring tapi lamun bapak teu boga bismillah isuk we bakal gojrud dadaya kanan ngulem ustad kitu patut wah bismillah sok balikeun kana awak bismillah teh tak kudu nama atuh budak tetangga dagang comron atau leho sing nyaah teuing eta budak dagang comron atau leho biheung payu ka dieu jang mama nyaah ka maneh boga duit 5.000 supaya teu kasigeng kop tah ngandek lain deuk meuli comro mah eta we kabita ku polo wayahna sing-singkeun jang di WC sebreng-sebreng eta polo jadi eueuh bari hejo teh geuning juga aya mah jang dagangkeun kayaknya comro payu comrona lantaran leungit lehona kusaha leungit lehona ku duit 5.000 ti saha pamerena ti ibu tak ibu teh boga bismillah teh karti ya aduh genahan pengajian teh well dapat kades hadir ka dieu teh eta teh ku bismillah geranya bisi teu percaya ari ieu nu hadir basa Pak Kades nyalon nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu tuliskeun Pak Kades henteu geuning eta engke mah BLT stop ka dieu teh tapi geuning Pak Kades henteu dalam meningang urang mana jadi kadesna si eta teu nyoblos coret BLT na nah Pak Kades henteu apa nu tadi bismillah Rahman Rahim napal na awakna sehingga Allah ka awak urang bapak teh jelema doraka kuring ge jelema doraka tapi Allah masih kene mere kesempatan pikeun ngomean ieu awak artina Rahman Rahim Allah nah ari jelema mun geus monis batur salah pinarakaeun teh angar saumur-umur neraka nu diomongkeun teh sok ayeuna ibu keur betah genah jeung salaki nyebut ge si bebeb coba lamun salaki ngadat ka ibu komora garag talak panggih diuleman keur pakaleng-kaleng jeung maru eudek nyebut bebeb kumaha cek ibu si bedewel gitu leungit Rahman Rahim tak anu seueur nu ngalaman nya matak lalakon hirup sing barokah atuh boga panon barokah tawadukeun boga leungeun sing barokah kodok kana duit pikeun ka sasama hirup barokah ta leungeun boga suku hayang barokah lengkahkeun kana bener boga otak hayang barokah sing pikiran sing mikir kalawan mikir nu hade boga cepil hayang barokah siap ngadengekeun kaalusan ieu eta barokah hirup dina awak teh aya urang neangan barokah ti mana atuh Pak heuh ya teh ieu pengajian kudu jadi barokah lain ieu mah bubar pengajian tiung yang sol batur diomongkeun atuh pieu capekeun lain barokah nu kitu barokah al barokatu huwa ziyadatul khair heulur teh mata kahirupan teh kunci ilmu bakal asup kana diri bakal sumaramah dina bayah cicing dina ati sanubari lamun mampu ngosongkeun hate nyucikeun jiwa sabab Islam teh pan boga opat syariat torekat hakikat makrifat awak bapak boga opat taneuh cai angin seuneu
alam dunia diwengku ku opat, kidul, kaler, kulon, wetan. Matak disebut kolot balema papat kalima taneuh, cai, angin, seuneu. Taneuh guruan kana taneuh diidak, dilejak, digeulehan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan. Taneuh mah teu boga penyakit dendam. Halodo 2 tahun nolol hujan sapoe, jukut hirup deui, pare jadi deui, tutut aya deui, lauk ge milu hirup deui. Artina taneuh teu boga penyakit dendam. Matak lamun aya di dieu jelema nu dendapan wae ka batur, berarti si eta taneuh sengketa. Tina cai, pan cai mah eta cai. Cai datang di walungan penet ku bapa, teu bisa dipenet naik ka luhur. Penet deui rembes ka handap, dipenet deui dupak we. Artina nyieun kahadean ulah karena batu resep, nyieun kahadean tong kahalangan ku nu ngewa. Da setiap jelema di mana aya nu resep tangtu aya nu ngewa. Kapakades aya nu resep loba, aya nu ngewa. Cek urang oge. Atuh kumaha pakades kanu resep pek bae, kumaha atuh kanu ngewa sabodo. Da jelema deuk resep deuk ngewa keukeuh kumaha hatena. Saalus-alusna jelema ngomong hareupeun jelema nu ngewa keukeuh bakal rujiteun. Sagoreng-gorengna omongan tapi hareupeun jelema anu resepeun pasti bakal dibelana. Bener? Sok ibunya ka anak diledek, dicaci, dimaki eta anak ku batur, ibu jadi peresaikeun ngahalangan pangledek batur. Kunaon? Kunyaah ibu ka anak. Asli teh teh. Situ percaya, matak nu kudu dipikeun tina hate teh adalah siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah. Sabab eta panyakit nu ngalimpudan hate anu hese narima nurna cahaya Quran. Sok asupkeun atuh. Salat ge pan diwengku ku opat, hiji salat syariat, 2 salat tarekat, 3 salat hakikat, 4 salat makrifat. Coba urang lah lakon salat karek nepi ka mana? Jujur urang mah karek salat bisa teh secara syariat, gerakan bisa, bacaan bisa, waktu apal, karek nepi ka dinya. Gerakan takbir di dieu ceuk Bapak teh. Lamun ruku kahandap saeutik, lamun sujud antolkeun cenah tarang ujung irung. Lamun assalamualaikum kudu kareret pipit di tukang, karek nepi ka dinya apa salat urang teh. Bacaan salat wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati, bacaan salat sakitu alusna bawa kana alam hirup. Bacaan salat alus, maka bacaan omongan urang ge nu ngaran alus teu bisa nganyarikeun hate batur, teu bisa ngarendahkeun batur, teu bisa ngaledek batur, teu bisa mitnah batur. Ieu teh ladang salat lur. Matak jelema salat sok nganyarikeun batur, salat nu mana nu keur dipigawe. Well. Aduh. Keheul itu dah. Eta salat wajhatu wajhiya lilladzi fataras. Eta cek Bapak bacaan eta alus teu? Naon pelajaran hirupna? Alus bacaan kudu alus dina caritaan. 2 anu ngaran salat teh geuning aya tungkul-tungkul. Pas salat mah kieu tungkul ka handap teu bisa dangah, teu bisa durateret. Artina geus salat tong durateret kana kagoreng patutan batur, anguran tungkul kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga awak bakal peureum kana kagoreng patutan batur, bakal beunta kana kagoreng patutan diri sorangan. Sehingga salat lain dipake ngomean batur, tapi salat bakal dipake ngomean awak sorangan. Naon atuh nu kudu diomean? Hiji kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Kolbi hate omean ku salat, kauli caritaan omean ku salat, fi'li pagawean omean ku salat. Maka salatna alus, amal nu lainna ge jadi tu geuning kapangih ya teh. Tuh nu tukang karek Ya. Uning meureun Hasan Al-Basri, ulama besar zaman bareto Hasan Al-Basri. Dina waktu bulan Ramadan, ini ka basisir pantai, ulin meureun. Di basisir eta aya meja, aya kursi meureun 3 siki. Didiukan ku budak ngora gigireun aya awewe, di hareup aya minuman. Cek Hasan Al-Basri ngaretek dina hatena, ieu pemuda kelona bebeakan, bejadna bebeakan, keur bulan puasa der bobogohan bari hareupeun aya minuman. Diomongkeun, "Hei pemuda, anjeun teh bejadna luar biasa. Ieu teh bulan Ramadan cucungik maneh der make jeung mamau awewe ka pantai deuk naon bari hareupeun aya minuman." Pemuda eta saeutik salemek teu pernah mundur, teu pernah nyarita jeung teu pernah ngalawan. Ieu pemuda cicing.
bajuna cumpang camping, buukna gondrong, gigireun aya budak awewe, hareupeun aya minuman. Cek Hasan Al-Basri ulama, cek eta ulama anjeun teh manusa pang bejad-bejadna bulan Ramadan dar mawa awewe, bari hareupeun aya minuman. Seuri eta pemuda. Nama jeung seuri sabab pemuda apal kana makna di jerona. Kurumuy aya parahu mawa jelema tujuan ti kelebuh, datang ombak ti kelebuh, maka cari laka pati karelep. Pemuda langsung teh anta parah ngojay harita keneh nyalametkeun genep urang dibawa ka daratan. Cek eta pemuda, lamun anjeun bener mulia, lamun bener anjeun alus, lamun bener anjeun hebat, tuh salametkeun anu saurang deui anu teu kaburu ku kuring kasalametkeun. Jeung ieu carita ka mana arahna, Pak? Eta Hasan Al-Basri ngeluk juk ceuri. Pemuda hampura. Kaula ukur nempo bajuna, kaula ukur nempo caritaanana, kaula ukur nempo cek panona. Nah saha atuh eta budak awewe teh? Hei Hasan Al-Basri, ieu budak awewe nyaan ieu teh inung kuring ngan beungeutna ngora keneh, sedengkeun kuring geus saperti kieu, maka ieu teh karunia Allah, ieu teh inung kuring pemuda Hasan Al-Basri. Kunaon eta aya minuman, rumasa kuring mah jelema miskin, teu boga gelas, teu boga cangkir, nu aya teh ukur minuman eta urut batur dieusian ku cai eukeur inuman kuring. Ternyata cai enteh jeroanana. Hasan Al-Basri nyegruk, kuring cek batur ulama, tapi monis ka anjeun goreng patutna, ternyata anjeun leuwih mulia batan kuring. Palebah mana buktina anjeun bisa nyalametkeun genep jelema, tapi kuring hiji ge teu kasalametkeun, beh dituna awak kuring ge teu kasalametkeun lantaran geus dikusruk kana jurang kasombongan. Tah, well atuh sok. Lalajoan ku bapak iblis. Iblis teh leuwih pinter batan urang, iblis teh leuwih hebat batan urang, iblis teh pernah cicing di surga, iblis teh tahajudna unggal peuting, iblis teh apaleun Quran, iblis teh ngarti hadis, iblis teh leket ka masjid, tapi naha Allah ngutuk ka eta iblis lantaran anna khairum minhum. Kami leuwih alus batan marane, kami leuwih alus batan Adam. Saeutik penyakit iblis sombong. Ayeuna urang naon nu disombongkeun lur? Tahajud henteu, duha boro-boro, maca Quran ari dae, ngaji hadis sapotong, ke masjid ari tarawih wungkul, da ieu mah geus rada poho deui. Tuluy nempak dada sombong, kamari mah tarawih teu alpa hiji-hiji acan, deuk si eta ngalalebar maneh teh. Heuh nya. Iblis memojoh sombong ge tahajud unggal peuting, duha unggal poe, maca Quran nepi ka apal. Meujeul pas sombong ge, ai urang meujeul palebah mana? Tahajud henteu, duha henteu, maca Quran henteu, tuluy sombong. Urang curiga, boa-boa iblis teh guruna urang, Pak. Mata hiji nu kudu dileungitkeun, hate ulah pernah kalipudan ku sifat sombong. Bisa ulah ngarasa bisa, pinter tong ngarasa pinter, mampu tong ngarasa mampu, balikeun ka Allah, bisa dibisakeun, mampu dimampuhkeun, alus ge dialuskeun. Kahartos sugane atuh neurak saeutik-eutikeun. Ya mun teu da jelema nu sombong mah da ngawadul wae hirupna teh. Boga kongkorong edeng-edeng 10 gram ieu teh. Hayang ngadagor we. Boga gedong sigrong beak 150 juta. Eueuh nu nanya, eueuh naon? CF 200 nya ngawadulnya bedegol sia. Kunaon si eta? Ieu teh lain penyakit batur, Pak, penyakit urang-urang. Nya. Komori mau hajat. Beak 200 juta. Cek tetangga teh, gue harus bilang wow gitu. Naon nu kudu disombongkeun? Sok naon nu kudu disombongkeun? Pak kabehana lagi hak mutlak prerogatif nu Allah lain nu urang. Benar. Pak Kades namanya saperiode. Oh mudah-mudahan sing 2 periodenya. Ya mudah-mudahan undang-undang dikodok ku DPR ayeuna rek jadi 8 tahun, Bang. Ya mudah-mudahan jadi lah. Tanya jadi Kades sebenarnya 5 tahun genep tahun mah teu jumpon atuh. Indonesia disebut macan Asia lantaran 35 tahun Presiden Soeharto ngajabatna. Jadilah macan Asia, program beres, maka jeung aya swasembada pangan, pan aya nama hampura lur. Gunta ganti atuh da. Pendidikan kunaon baheula berhasil, budak SD setingkat jeung SMA. Nu ayeuna SMA setingkat jeung budak SD. Kunaon teu berhasil? Kurikulum ge gunta ganti. Komo ayeuna aya kurikulum merdeka deuk datang heung teu kajeun.
can guru na di penjara ku undang-undang teu meunang nyintruk teu meunang hoak. Aduh budak SD kelas 6 kudu ditimang-timang. Nyai gelis diajar ngetang meni sudi. Bisa di aya guru sok urang teh sebagai guru di penjara ku undang-undang Pak teu meunang nyegag teu meunang ngahoak teu meunang nyengor eta atuh bapana guguan teuing. Lamun budak datang ka imah kunaon maneh balik dihoak guru ku aing hoak deui guruna nya sarwana urang dek berhasil kumaha pendidikan lamun moral seperti kitu bener Pak teu asli teh baheula mah bapak ngalaman meureun ngejah maca Quran teu balege juga langsung dipecut ku guru teh berobot teh isuk jadi mikir pan datang ka imah mah abdi dipecut dabongan sia habak deui ku kolot teh coba nu ayeuna lamun guru ngaji mecut datang ka imah kusaha maneh kitu ku guru ngaji ku aing guru ngaji dipecut deui kitu geus moal aya ecregna Pak sehingga kedisiplinan jadi kurang mata ilmu na luhur sakolana leluhur ijazahna baroga tapi hiji nu leungit moral ala lancur bener mun teu becus punten-punten acan riweuh aduh tah sok lalakon akhlak urang teh tina salat maka salat geus bisa gerakan bisa bacaan bisa waktu geus aya tinggal bawa jeung torekat teh jiwa hadirkeun nalika urang keur salat Allahu akbar jiwa datang ai urang keur salat jiwa datang teh Pak Allahu akbar bret hujan waduh seseuhan teu hadir eta jiwa bener teu aduh da babari atuh ngahadirkeun jiwa guru kuring baheula nalika kuring keur di Ciamis di Abah Dodo sok cenah ngagamar dak boleh atuh ngagamar gunung digamar make sasawahan cek Abah teh ari maneh otak teh di pasantren atawa keur di sawah ternyata awak mah di sakola jiwa mah keur di gunung heuh nya ta eta nu kitu teh Pak sok ayeuna Bapak Ibu awak keur pangaosan ai jiwa keur di mana jiwa Bapak Ibu keur di mana hayang mantoknya tuh keur di kasur cenah eta lain balik we tuh ka itu keur di kasur cenah jiwa teu datang Pak ngeus salat ngeus bacaan anak alus ngeus waktuna aya jiwana datang maka bijil nu katilu hakikat rasa kudu datang di mana eta rasa di dieu tah jadi jelema anu salat bakal ngarasakeun kacape batur bakal ngarasakeun kabingung batur bakal ngarasakeun kasusah batur saha eta Nabi Muhammad nu miskin sekalipun lolong bari Yahudi pagawean ngaledek Nabi nah Nabi dendam henteu unggal subuh dianteran dihuapan geus dihuapan peletuk sia teh ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo bayangkeun ku bapak ku ibu lamun salat teu make rasa geus dicabok jelema lolong Yahudi diparaban ku Nabi geus diparaban ngomongkeun Nabi tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo sanggup teu bapak mere tetangga ngomongkeun bapak eudeuk isuk mere deui moal nu baleg ibu mere ka tetangga ngahina ibu eudeuk isuk mere deui moal yey kutareuas hatena gila apaan itu pangaosan atuh meuni apanan Nabi Muhammad barang bere kaya Yahudi anu lolong geus dibuapan geus di barang bere geus dibere geus dijamin ngaledek Nabi isukna Nabi mere deui urang kira-kira lamun urang barang bere ka tetangga ngomongkeun urang mere deui moal yey anjir kuat teu insaf hirup teh tanya atuh Pak Kades tanya kuring eta kitu maneh ustad sia abdi lamun abdi barang bere ka tetangga ngomongkeun abdi eudeuk mere deui oh dok ustad bro ngan deuk dicampur jeung enrin sekalian kagok jelema kitu mah diayakeun di dunya ge heureun teh sadar weh bahwa urang lain hate Nabi Muhammad lurus teh Pak urang manusia biasa lain hate Nabi Muhammad tuh mata hirup entong sok teuing 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong artinya 15 tahun Yahudi ngahina nya Kangjeng Nabi bayangkeun Pak maot Kangjeng Nabi eta Yahudi
init-init ka tepi piring anya celang ka tiap lawang neneangan ka mana pemuda anu sok mere dahar ka kuring ka mana pemuda anu sok mere dahar ka kuring teu apalan yen eta teh Nabi Muhammad teh geus maot kurumuy Abu Bakar Siddiq jeung Umar bin Khattab ceuk Umar babengok si ieu nu ngaledek Nabi urang teh tanggal ku aing pan Umar mah galak iya ya langsung dicokot dahareun sok cenah lapar mah diwawalkeun pa kana bahamna pan ngajerit nah ada nu biasa mah lain kitu ditatap jeung diusap lamun kuring lapar kakara diasongkeun lamun kuring teu lapar kakara diajak ngobrol heula nah ieu janji belewek kana baham kuring bari nyeri kumaha ceuk Umar nah ada dewek mah lain nu biasa nya saha atuh nu biasa Muhammad ceurik pan Yahudi nu lolong ngadenge wasta Muhammad dicaritakeun ku Umar nah kabayang dosa 15 tahun ka Nabi sedengkeun Nabi teu pernah ngalawan saeutik-eutik acan heeh berat tah si ceramah teh berat si teu percaya mah ulah wa ka janji surga da lain di Garut atuh surga teh teh kumaha cek eta Yahudi Umar anterkeun kaula ka kuburan Nabi deuk naon maneh deuk ngaledek deui lain kuring hayang asup kana Islam sanajan panon kuring teu nempo Nabi tapi kuring ngarasakeun akhlak Nabi jadi dakwah nu paling hebat lain omonganana tapi akhlakna aduh bisi nu tos bosan wih besok Eba beli tos tarunuh wih oh lanjut geus rada heubeul geus setengah 11 sok Pak besi tos tarunuh wih ayo coba bapak-bapak Ustad dia mau nu gelo nya nah mustami itu tah balik lain abdi penting-penting balik jadi lu bapak balik abdi ngeunah ngeusan beres pan Pak tuh kata ong nya salat urang teh omeaneun nya matak bororaah ngomean batur salat urang ge omeaneun blus kana Ramadan kamari aduh beuki era ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun beunang teu takwana puasana mah parantos tamat lapar dahaga capek ripuh beunang teu takwana apa eta judul lagi la'allakum tatakun kami cek Allah nitah puasa ka aranjeun teh la'allakum tatakun supaya awak maneh cicing dina katakwaan matak beunang teu takwana lamun jelema nu puasa nahan lapar jeung dahaga bakal ngarasakeun laparna batur lungsena batur ripuna batur dahagana batur matak datang bulan Sawal jelema nu puasa kamari nahan lapar jeung dahaga bakal peduli kanu lapar kanu dahaga ieulah nilai takwana aduh oh si bapak naon itu Pak oh well itu well panu hese teh la'alakum tatakun supaya anjeun caricing dina takwa mana takwa nahan lapar jeung dahaga supaya urang ngarasakeun jelema lapar jelema dahaga geus ngarasakeun acan laparna urang kamari parantos puasa ngaranna geus ngarasakeun laparna batur mah lapar lain puasa hakikatna keur kalaparan urang mah lapar ge masih kene boga rencana buka jeung naon tapi si itu laparna teu boga rencana sabab dahareun eueuh matak jelema anu geus puasa kalayan boga takwa bakal peduli kanu lapar kanu dahaga ya nu hadir di dieu belah dieu aya 200 jalmi belah dieu aya 700 jelema 700 jeung 200 800 jelema lamun poeting ieu poe ieu bubar poe ieu sok kaluarkeun duit tong gede 10.000 na peuting ieu kali 800 jelema geus sabaraha hitung atuh cing eta budak SMA 800 kali 10.000 bro berapa? 8 juta beres teh dia Pak Kades gitu ulah waka mungkar Bapak MUI tong waka mungkar Pak RW Pak RT tong waka mungkar Pak Suhernar tong waka mungkar nah urang ngetang artos durug dihitung 8 juta Pak leuwih 50 tisa 50 ti abdi Pak kene ngalamun mereda gede saeutik 8 juta 50.000 kumaha ceuk Pak Kades deuk dikumahakeun DKM deuk dikumahakeun MUI urang galeuhkeun kana beas bari mahal 400.000 pan lumayan sabaraha karungeun deuk dikumahakeun deui eta beas urang anterkeun poe isukan kanu miskin jeung kanu yatim maka hakikatna pengajian ayeuna aya berkah eukeur baturna aduh nah atuh ti bareto teu kitu
tuh kakara oh geuning eta oh nya euy lamun tibareta kitu mah nya meureun alus teuing nya Pak lain nganalkeun BLT we haben hirup teh kades teu balik kades teu ecereug kunaon ari ibu teu mere BLT yai si eta kongkorong boga mobil boga sawah lega gedong sigrong BLT hayang teu goblok ka kenyos hirup teh teh ya kades dicarekan RT dicarekan kaduhung cenah nyoblos deui nah teu mere BLT yai cing teh ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega kongkorong boga nah make hayang BLT bae atuh cenah hayang ngasaan teu gablek ka era beunghar disumputkeun caritana hayang disebut beunghar ari syukur teu bisa paingan jelema beunghar leungit kasenangan lantaran butuh kana BLT buat diontrog kades kadesa aduh ampun kudu nama jelema nu bersyukur ku harta mah lain kitu ontrog kades des teu boga pikir gedong sigrong mobil mewah sawah lega kongkorong boga nama jeung aya data BLT teu narima des wayahna pangmikeunkeun kanu sangsara tuh tatangga nu teu kabantuan wayahna des pangmikeunkeun kanu sangsara tah lamun beunghar geus kitu yakin hirup itulah bersyukur hirup moal capek jadi RT moal capek jadi kadus moal capek jadi kades nu beunghar sadar nu miskin narima bakal rata sararea nya ge surak dari dieu teh eueuh nu kitu teh apal udah tina kecepna tuh komo riungan eta mah teh tina kecepna kana duit teh yai anger hati nama malang ya ngadeng ngeteng si Ustad eta 600.000 gara unit kabang bari mau motor teu geblegak kenyos parah tah hate teh leungit syukurna eueuh kasenanganana aya syukur datang kasenanganana nya atuh ibu hoyong senang sing syukur bapak hoyong senang sing syukur kuring hayang senang sing syukur tong loba ngeluh lamun Pak Kades loba ngeluh da babari jawabanna capek cenah jadi kades teh riren yai nya naon deui jawaban ai jelema nyebutkeun capeknya eureun we bener tuh Bu ibu-ibu ngeluh di dunia capek hirup di dunia teh gara balik ke akhirat ka ditu semakin orang nyaritakeun kasusah ka tatangga semakin gede kasusahna semakin orang nyaritakeun kasusah ka Allah semakin leungit kasusahna mata kasusah mah tong dibeja-beja ka batur bejakeun mah ka Gusti atul hiji tanu hese alakum tatakun dua cenah bulan puasa teh disebut bulan Ramadan heueuh naon Ramadan panas berarti ti mana guguruna geuning cenah kamari mah Ramadan teu panas kalau katiis loba hujan da lain panas eta udin atuh panas naon maksudna gara guguru bapa tina hileud saha jelema nu teu resep ku hileud saha jelema nu ngewa ka hileud saha jelema nu teu keung ku hileud merang hileud mah ibu jeung hileud leumpang ti dieu kadinya butuh waktu nage 2 jam kaburu katincak ucing hileud mikir cicing dina tangkal ngabuntel maneh 30 poe panas awakna maka bijil jangjang robah jirim jadi kukupu hileud tadina hileud dipika ngewa tapi aya geus jadi kukupu jelema mika resep tadina hileud merang tapi geus jadi kukupu teu matak jadi merang matak puasa bulan kamari wayahna muntal diri ku Ramadan ku ngarahan lapar jeung dahaga nah geus robah sifat hirup urang lamun acan naon bedana urang jeung puasa orai ya orai ge pan cicing ngajepat geuning geus 30 poe bijil we eta orai sisitna diteundeun ngan sakadar ganti kulit urang oge puasa kamari teh ngan sakadar ganti baju urut id teh ngararaku kana ya baju denai baju denai tiung denai HP Oppo ngan hampura kana hutang poho ngan sakadar ganti baju lur bener tuh jeung aya bulan Idul Fitri itu jeung loba tetanya ada nyerian hate Idul Fitri itu kembali kepada kesucian kudu bunga ieu mah teu gentosnya acuk
awak teh kuat jadi badag gitu ayo leungeun pantel aya hate rujad ya Pak kuring oge rumah sa kamari dina id ditanya ku bapak-bapak iraha cenah bade nikah kuat hayang nonyok amok ayo sasalaman mah sasalaman leungeun mah da simbol hapunten jeung bapak abdi nya cenah sep ku bapak dihampura ai bibir jeung leungeun mah ngan hate mah rujad bongan tadi nanya hareupeun umum iraha cenah bade nikah sarujeng mah bibirang geuwat cenah nyusul jiga batur kitu nah ada sapoe geus ieu aya rumawa tatangga abah eta hadir keur dikuburkeun cukuring bah iradek nyusul ngamak manehna kasih igeng cenah urang ku si ustad disebut teu nyusul paeh teu sadar jadi puasa urang teh karek jadi puasa orai karek ganti kulit orai mah sifatna orai galakna orai dipikasieun seperti orai tah urang oge bulan puasa kamari teh karek bisa nahan jeung lapar jeung dahaga karek bisa ganti baju can robah sifat hirup nu sabenerna nyaan Pak orai atuh ibu-ibu disebut orai teh amak ibu da rumah sahanya sing jadi hileud tah disebut sahrul Ramadan kedua disebut sahrul mubarakah bulan penuh dengan keberkahan katilu sahrul Quran bulan di mana turunna Al-Quran kaopat disebut geuning sahrul Quran nuzulul Quran tuluy aya deui bulan anu 1000 bulan teh naon teh Pak Lailatul Qadar beunang acan lapur jeung Pak mentak baroraan nelpon aloh nya banyak hikmah Ramadan gitu bareunang baroraan nelpon aduh ku pede eta si eta nelpon Pak Kades aduh kuat hayang mencet kana irungna da kapan ya alo Idul Fitri Jumaah cenah cek alot nah maneh sarman tuh kade ya ngan Allah boga janji tepatna dina waktu Idul Fitri Nabi ngahulang malaikat aya nyampak Nabi nyebut amin 3 kali cek Nabi amin 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 para sahabat ngariung ya Rasulullah saha nu ngadoa malaikat ngadoa naon 3 eusina hiji Gusti cek malaikat tolak puasana tolak saumna tolak ibadahna tolak salatna kahiji sapanjang aya anak nu goreng patut kainung bapana hiji 2 amin nu kadua Gusti tolak saumna tolak ibadahna tolak hajina tolak infak sedekahna sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina 2 tah bisi ibu-ibu rek kasigeng leuwih hade balik cek urang mah da sabab ieu kereng atuh nerangkeun mah pamajikan goreng patut kasalaki aduh sok Bu bilih teu kiat lambaikan tangan aja pamajikan goreng patut kasalaki amin nu katilu cek malaikat Gusti tolak salatna tolak saumna tolak ibadahna sapanjang aya dulur teu akur jeung dulurna wah aing mah kasarigeng ieu mah kabeh ge kahiji Pak Gusti tolak ibadahna tolak saumna tolak sakabeh amal ibadahna sapanjang aya anak goreng patut ka inung bapana inung nu nganung bapak nu ngayoga kamari datang Idul Fitri ngalengo kolot mah bari ditelepon jang deuk balik maneh bade mak tanggal 2 tanggal hiji kolot geus nyieun uras boga hayam sasiki dipencit diangeun ongkoh ngaranna opor cek bapana urang-urang asaan entong bapana isuk bareng jeung anak nepi ka kajeun haseum teu dihakan melaan saha eta ibu melaan anak tanggal 2 cenah janjina jam 8 isuk-isuk dilengo ibu bukakeun panto hordeng dibukakeun teu ditutupan opor geus disiapkeun dina meja daging hayam 400 campak beteungna lapar bapak lapar dan nungguan anak datang jam 8 eueuh deui jam 9 eueuh deui tiap aya motor ditoong susuganan anak datang tiap aya mobil diudag jeung dibreak susuganan anak sumping ternyata jam 9 eueuh jam 10 eueuh jam 11 eueuh jam 12 eueuh jam 1 eueuh nepi ka ngabeuleugeuner eta angeun opor teh teu didahar ku sararea ditelepon deui jang nah teu datang mah teu geus nyieun opor mah hampura sibuk juk jang geura sibuk juk
dunia benang, gedong boga, sawah lega, pamajikan aya, demi Allah mual pernah boga kasenangan sabab inung runtag hate kudinya nyerina. Weh. Huhuy. Nah, ibu rada muringis gitu kunaon. Dek iraha urang ngabungahkeun kolot ku duit teh bisa, ku harta teh boga, atuh ku ngariung-ngariung ujung inung bapak teh bener Bu. Baheula bapak pernah minta duit ka kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna mah bapak geus boga duit hayang mere duit ka kolot tapi kolot geus eueuh di dinya nyurucut cai panonna. Heeh. Baheula ibu minta duit ka kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna mah ibu hayang mere duit ka kolot tapi kolot geus eueuh rup ku padung rap ku lemah katurban teu beureum ukur ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit tutungul anu ngajantul di luhur kubur jug duit sagebok pikeun ka kuburan sarung nyokot moal aya sabab alam kubur teu butuh ku duit ibu, alam kubur teu butuh ku dahareun ibu, tapi alam kubur inung geus maot babeges maot butuhna ku doa budak anu soleh. Bener. Nah daerah igeundeuk raifias kunaon? Rumah sa urangnya aduh. Rumah salur baik pakades rek diulem deui pek henteu kajeun lamun urang dia kasih niran geus cenah antep tong diulem deui bae we ai pakades mah moal kasih geung da hatena geus boga rencana keur Agustusan asli batin atuh jeung kades batin antal hatena mah edeuk cenah engke Agustus rek diulem eta ustad eta cenah ngabahas Agustusan hate matak Bandungan ke Agustus bakal ngan lamun henteu bohong berarti kades batin atuh antal para ustad di dieu ge geus kayak cenah pemuludan batin apal aduh naon bapak rayuan nah abdi teh banget gomal gitu rayuan majar kan teh nyao ente batin ya batin tanya ke Pak Kades adek cenah kayak Agustus mung insyaallah kamari ge para dewan anu teu jadi insyaallah wae geuning insyaallah ayo geus jadi insyaallah jadi kabur hah DPT naon DPT oh pamanyer anak ada yang ngajual doma tuh maka jengkuri di panyer teh da lain mereka jual doma aya bikeun eueuhkeun bae henteu ge da kuring mah lain karena duit datang ka dieu lain deuk aya pek bikeun eueuh lain cek urang cek ibu-ibu da kuring datang ka dieu teh pahala teh boga tilu hiji make mobil make bensin berarti pahala harta kuring kadua kuring nerangkeun agama meureun aya sedekah pangarti satik-tikeun nya Pak berarti eta teh secara teu langsung kuring teh sedekah tina ilmu katilu silaturahmi nu teu wabuh jadi wabuh nu teu apal jadi apal oh ieu ustad nana gerhana nu TikTok teh tilu teh pahala teh lamun panitia teu mayar kuring tilu pahala ngan lamun panitia mayar nu tilu leungit duit menang tinggal tanya eta kitu bebengok maneh sia teh ustad deuk milih duit milih pahala jawaban abdi kira-kira milih naon suudon aduh penyakit hate ungkul suudon cimak blek tadi teh kitu we paingan batur teu kabitaeun ku pengajian ibu da geuning eta sakitu kitu we mulai curigaan nah memangna urang teh beungeut pi duiteun cenah nanya bapak kira-kira ya kuring bakal milih duit bakal milih pahala ayo cek ibu mah pan duit biasanya dah ieu mah merekna tuh kan uki aduh mangkana kuring mah deuk neangan jodoh nu teu beuki duit sedengkeun bieu geus duit kabeh hoream wah tulus naon da pahala mah teu diukur ku duit insyaallah abdi mah nu dipilih kalau duit wae duit mah da naon milih duit teh sabaraha
Tapi milih akhirat mah kauntungan anu gede nya. Otak abdi mah dek milih eta we. Nggak usah, pokoknya memang we simpulkan ku ibu Ada pugumang kewe Bandungan geus beres ceramah ieu. Ge jamaah mungkin meureun pasuhendar bakal ngudag. Ustaz cenah punten, ieu cenah aya nu kakantun, cinta naon bah eta? Odok ditampaknya aku perkiraan mah da dalil nolak rezeki atuh. Dalil nolak rezeki nya pasti ditampak. Ya. Jadi lain ibu nusudon, lain bapak nusudon, nggak percaya banget duit. Dasar ibu ge Tuh. Kadet. Sabanjang anak goreng patut ka inung bapana. Naon hartina salat, naon hartina zakat, naon hartina ibadah haji, lamun inung bapa nyeri hate ku perilaku nu ngaran anakna, maka bisi ieu mah bisi di antara urang pernah nyegag, pernah ngehoak, pernah nyengor, pernah teu ngagug. Padahal yos pak cek kalah diganti habis sih ya mah wayahna bisi pernah ngawak pernah nyentak pernah nyengor pernah teu ngagugu kana jadi inung bapak iraha bapak minta hampurana iraha lamun acan usaha bapak salat bapak saum bapak gedong bapak sawah bapak moal ngeunah ditumpakan lamun mobil imah moal ngeunah di cicingan naha aya kolot anu teu ridho kana perilaku anakna. Well, hiji dua salat ditolak zakat ditolak lamun pamajikan goreng patut ka salakina lain well mikir tuh ampun wewe cicing bapak mah bertahan tenang bapak pemenang urang hanca iyo urang hanca tenang bapak mah tenang kieu bapak mah tuluy dengekeun lebok gitu ya bapak malah iya nah ibu kudu alus ka salaki ti hot hat lalaki teh berang penting dijadikan keur usaha melaan saha melaan anak jeung pemajikan bener tuh pak boga duit 2 juta belaan bapak mah teu meuli kolor-kolor acan ibu meuli tiung denai baju denai slop jengel beak 2 jutaan bapak malaman ini kamu nyeklan dengan pemajikan gini dicecekelan balanya matara tengah huleng alus bapak nyeklan dengan pemajikan da kuduna oke balik cek ibu teh bapak tadi romantis abdi di mall dicepengan panangan ku bapak bari segag seutik mah aing balik romantis kitu nyeklan dengan maneh teh naon atuh sieun sakala dikokod mata wayahna apa kades lamun urang cekelan nyokot itu dudut nyokot ieu dudut entong gitu ameng we ka dieu teh 7 poe baeudna teh lalaki teh usaha ti hote melaan ieu tah melaan kaum ibu-ibu mata balik salaki usaha ti Jakarta sambut ku ibu dengan senyuman lain jemotrot teh datang salaki terengkuh atuh sirah teh geuning ayah sumping lain seuri imeh geuning ayah sumping nya capek gek diuk dina bang barung nyokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun banyu banyurkeun ari ibu boga masalah naon jeung salaki banyurkeun geus pi omongeun ieu banyurkeun tuh pakades itu tuh nyebut banyurkeun teuing boga masalah naon lain banyurkeun bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana teu jeung teu make gula-gula acan dan nuju teu aya ceuk salakikeun bae nu penting mah kareueut diinum ku salaki kareueut nepi ka 1 gelas beak 2 gelas beak 3 gelas beak kareueut ku naon kareueut teu make gula nu kareueut lain gulana tapi nu kareueut budi ibu ka salakina cong keprok bieu ge banyur cenah gunung ai keprok pangheulana geura ari ngomong banyur manehna
Sedih yo. Tuh, beres ngaleut cekelan leungeun salaki malahan sampean teh angkat kana pingping ibu porosotkeun kaos kakina lahan sapatuna ulah coba-coba nyebutkeun bau tarasi nah kana duit beuki tatap usap lalaki teh cekelan leungeunna suntangan moal aya Arjuna keur abdi iwal ti salira cekelan panangana bawa ka WC bapak bilih bade ibak cai haneut paratos aya cai tiis paratos sayogi ieu anukna cicing protes wae sih bapak ieu sabuna ieu odolna tah ieu anukna ku abdi diantosan di luar dekul salaki mandi ibu siapkeun paranti salatna sarungna kokona kopiahna sajadahna bapak keluar ti WC tungtun deui ku ibu tah ieu sarungna ieu kokona ieu kopiahna dekul salaki salat beres salat ibu kuliwed ka hareup nyuun alahunan salaki bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak mela jisim abdi hapunten jisim abdi eta pamajikan soleh teh keren Pak nganda di tempat-tempat di dia teh eueuh nu kitu eueuh maka jeung teu nyerikeun di tempat kieu geus kaciri atuh lamun salaki datang juk ieu menang duit teu tah ieu merekna tah cek salaki teh boro-boro cenah mah jeung menang duit usaha teh keur moneter kieu nah juk gampleng eta menjadi tah make mantog Bang Emok Senin, MBK Salasa, PNPM Rebo, wah riweuh Pak. Leungit tak kasolehan. Aduh, ampun. Tapi ibu gak siap berperilaku gitu ka salaki. Ibu gak siap demi Allah, tapi salakina nu kumaha heula atuh. Pak, kurang balik yuk. Aduh, boro-boro ibu orang itu kuat nyeribut tuh yang seri wae aduh. Salaki nu kumaha heula, salaki nu bener-bener tanggung jawab. Hayang geulis pek dangdanan, sadiakeun alat dangdana. Tenang. Well, bagus. Kuat jika nu dendam ka salaki. Hayang geulis sadiakeun alat keur ngageulisna aya bibir kudu beureum aya lipstik dicokelan ku bilik rek beureum kumaha nu aya nu pias atuh tah geuning eta katempo tah mah gera nyangu tah beasna mah gera masak tah pasakeunana mah gera dangdan tah alat dangdana raos ibu lamun gaduh saroge kitu moal barang penta ibu da salaki ngarti ditah nyangu eueuh beas kalau kadogdag kita masak pasakeunana narek keusik kita dandang nu dibikeun sarangsang kawung majarkeun teh wedak sari pohaci bodoh gatuh zaman kiwari ai sare hayang jeung nu seungit ai nu dibikeun sabun ganu dikeukepan teh sahes jeung domba Garut tetep Pak Bapak lalakon hirup ari jalu qaumuna ala nisa lalaki adalah pemimpin ngaran pamimpin kudu bener-bener tanggung jawab kanu jadi pamajikan teuing dua tilu dulur kudu akur jeung dulur nah dek kitu dek kieu keukeuh urang teh jeung dulur matak ibu tong ngahargaan kuring da kuring mah jauh ti Cimaung bapak maot kuring moal datang deuk naon da moal matak dibekem tapi ustad nu deket bapak maot ustad eta nu bakal nahlilkeun ustad eta nu mulasara ustad eta nu moehan ustad eta anu migawe matak hargaan mah nu deket lain nu jauh ai ka ustad jauh nghargaan anu deket diledek sedaya jeung teu saha ibu ustad ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad gitu si eta ya kuring mah datang ka dieu ge jauh ti Cimaung datang ka dieu ge datang ka dieu teh lantaran kuring diulem tapi ustad nu deukeut bayangkeun Pak berjuangna bebeakan matak nu disebut al mukarrom Pak hampura lain kuring tah al mukarrom mah bapak-bapak tah bapak ustad nu aya di dieu eta al mukarrom pan al mukarrom mah nu mere lain nu dibere ari abdi posisi ayeuna dibere nu mere
Pek we Al-Mukarrom. Moal jadi Al-Mukarrom pek. Pak Kades. Ayeuna posisi nu merenya. Berarti Pak Kades Al-Mukarrom. Reng-rengan nu dipengker, iya para pengusaha nu di Jakarta, iya Al-Mukarrom mah dan nu mere lain nu di. Jadi kuring lain Al-Mukarromnya. Mangga moal pek we. Amung eta we. Batur mah hayang disebut Al-Mukarrom urang mung kope. Mere eta gelar Al-Mukarrom teh pek. Nah, da Al-Mukarrom mah nu mere lain nu dibere. Cenapan Ustad ge mere ilmu? Teu teh mere ilmu, ilmu urang dia ge leuwih alus batan kuring, ilmu urang dia ge leuwih hebat batan kuring. Asli tah ngan pedah we kuring mah keur viral. Matak judul lagi hayang ngulem Ustad viral. Bener nya. Padahal ilmu mah aya di bapak-bapak leuwih ti kuring. Matak pek Bapak Al-Mukarrom mah. Ya nu di luhur Al-Mukarrom mungkul. Sabab lamun kuring jadi Al-Mukarrom sieun dipenta udunan. Atau saya Al-Mukarrom ku bapak-bapak nyangakeun. Kedua saha Al-Mukarrom ieu teh nu hadir, itu nu hadir teh Al-Mukarrom yang mulia. Komo mana ya Bapak Ustad Kiai ajengan hadir di tempat, itulah Al-Mukarrom yang paling keren. Nah, ngaran Ustad marada hese lamun narima ilmu batur da dirina geus boga, tapi lamun urang geus bisa narima ilmu batur, dialah Al-Mukarrom sejati, Pak. Asli Ibu. Al-Mukarrom saya bubar ketekan bubar basuh tadi hanap bari ngompol teh keur nebus. Ibu hayang sehat, hayang panjang umur, hayang milik anger, nya maksud milik anger teh milik cicing na awak ibu gitu. Hayang kongkorong teka jual, gelang teka jual, gengget kalah namahan hayang. Oh, kaciri karena nu kitu mah da. Tapi keur nanaon dan normal. Syaratna hiji, Pak. Harta bapak bakal tetep na awak bapak, harta bapak bakal tetep na awak bapak, harta kuring bakal tetep di awak kuring. Bahkan Allah mekere harta jeung karunia natina eta harta. Lamun loba jalema nu kabantuan, loba jalema nu kabelaan, jadi harta urang netep di urang, aya doa batur nu katulungan ku urang. Hayang ibu harta netep na awak urang? Teangan jelema nu boga hutang pangmayarkeun. Oh, cek ibu teh abdi pisan cenah gaduh semetan gitu. Teangan budak yatim gunukeun, bere santunan, beh dituna santunan setahun sakali, beh dieuna sakolahkeun sing nepi ka luhur, sabab budak yatim eueuh panyalindungan. Lamun ibu boga anak, anak urang dihina batur, ibu jadi perisai. Anak urang diledek batur, ibu jadi pembela. Tapi nalika anak yatim beh dituna piatu, saha nu deuk melaan lamun lain antara urang jeung urang nyatana kaum muslimin jeung muslimat sakabehanana. Bener? Gerateangan yatim jeung piatu sakolahkeun SMP-na, sakolahkeun SMA-na, beh dituna pesantrenna, maka bapa diangkat ku Allah jalma nu pangmulia-muliana. Maha ceuk Nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jejangkung jaga di yaumil akhir. Teu kabita kumaha. Pepeuliheun atuh salat leungit husukna, pepeuliheun pangajian kalah kabeuki seurina, pepeuliheun maca Quran urang mah hesena, pepeuliheun ka masjid jarang langkana, atuh eta we ka budak yatim sing gede kanyaahna, susuganan amal eta nu bisa nulungan ka sakabehna. Nu paling lapur mah tahajud henteu, duha henteu, salat belang betong, kana Quran borboro, kana hadis henteu, yatim ngadon diledek, wah hakaneun juri geus eta. Bener ya? Udah iya alhamdulillah Pak. Atos pesantunan anak. Atos? Oh bade wengi ieu. Bade anjing. Anjing deui, bade anjing. Bade anjing. Tuh, ibu hayang sehat mah babari atuh. 1 juta keluarkan 25 ribu leutik Pak, tapi 25 gede luar biasa. 25 ribu tidak 1 juta nyalametkeun 875 dahar ku anak soleh, 875 dahar ku ibu jadi bager, 875 katuang ku bapak jag jeung sehat. Nah 25 geus dikaluarkeun, tapi lamun 25 can dikaluarkeun jadi virus penyakit keur angka 875. Katuang ku anakna badung, katuang ku pemajikan loba ngalawan, katuang ku urang jadi penyakit 10
tahun teu kaluar tina 1,25 juta, rumah sakit mana nu bakal dianjangan sabab Allah dek mupus dosa ku perkara eta. Well. Teh, matak siang darae kana sedekah teh teuing. Teuing. Tuh. Dua, hayang panjang umur. Kaciri itu. Kaciri hayang panjang umur. Bener Pak hayang panjang umur? Babari. Lalajuan zaman Nabi Musa jelema sangsara malarat rosa. Datang peting bingung sare, datang berang bingung dahar. Sasangsara sangsarana urang dia teu pernah bingung datang peting hees mah di mana we? Berang datang berang bingung dahar henteu naha loba dahareun tapi ieu mah saking sangsara peting bingung sare, berang bingung barang dahar saking ku teu boga naon-naon. Datang ka Nabi Musa, kaula teh umat anjeun pira kurek diantep wae. Kaula geus bingung dihina batur, geus bingung dipitnah batur, geus bingung di ledek batur. Kaula sangsara malatrosa. Lamun sare diburuan batur dihudangkeun ku ditinyuh ku cai tiis. Lamun kuring aya leulengiteun batur kuring anu katuding nyeri Musa jadi jelema nu sangsara. Cing doakeun kuring hayang beunghar. Nabi Musa nyengeluk, ya Allah beungharkeun si fulan. Cek Allah teh ya Musa tong sok ngaleulewihan karena takdir kami sabenerna si fulan teh lamun beunghar bakal maut, lamun sangsara bakal panjang umur. Tah ieu teh pilihan keur ibu bapak, deuk beunghar isuk maut, deuk sangsara panjang umur, mangga sok. Bade milih mana cek? Gedong si gerong, mobil mewah sawalega ngan isuk koid. Sangsara ngan panjang umur, mangga. Bade nu mana ya? Ieu jalma nyaritakan Nabi Musa kaula makeun bae hayang ngalaman sapoe beunghar bae isuk deuk maot ge saking ku jengkel hirup sangsara diledek batur dipitah batur bae Musa kaula mah isuk deuk isuk ayeuna beunghar isuk maot ge bae akhirna cek Allah ya Musa modalan atuh di modalan baku doma setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun jadi jegedong setahun 2 tahun boga pakaryawan setahun 2 tahun naker sawah teu beung teu maot-maot 40 tahun teu maot. Nabi ka protes karena Nabi Musa, ya Musa, anjeun teh nabi lain, nabi naha, nah hari anjeun cek anjeun kuring beunghar bakal maut geuning ieu beunghar teu maut-maut. Nabi ka nagih kana pi maoteun sia teh. Coba lamun bapak boga perjanjian jeung malaikat. Cek malaikat maneh beunghar isuk maut, ternyata bapak beunghar teu maut-maut. Cek bapak alhamdulillah Allah pohoeun. Oke jeung aya Allah pohon. Pokoknya ditelepon. Ieu mah ditagih Gusti iraha kaula deuk dimautkeun geuning kaula teu maot-maot. Nabi Musa ngahuleung ya Allah kunaon teh dimautkeun ceuk Allah bahasana Musa deuk dimautkeun kumaha ku kami takdir dirobah ku nyurucudna cai panon yatim takdirna dirobah ku nyurucudna cai panon miskin unggal peuting ngadoa si miskin jeung si yatim panjangkeun umurna parekeun milikna matak hartana beuki loba umurna beuki panjang aya doa batur anu tengah peuting melaan ka awak urang well hayang panjang umur. Geura teangan cek urang ge batur anu butuh bere. Eta kitu ustad hayang panjang umur heueuh kadiekeun amplop embung. Engke we di ditu deuk nyieun panjang umur sorangan di Cimaung. Abdi mah nyieun lahan di dieu pek. Bisi di dieu aya budak yatim, keluarga miskin, hayang sakola, sok bikeun ka abdi moal burung disakolahkeun, asli demi Allah, ngan kuring nanya, nah kades teu sanggup gitu. Nah ieu pengusaha teu sanggup pake yang diserenkeun ka Cimaung, atuh kurang dieu heula we meuni ka mangga dibikeun ka ditu riweuh. Heuh. Ngusan ah. Ya, amit-amit. Di mana ya Ustaz diatur ku jamaah? Embung. Hah? Cek ibu pan urang mah Cimaung 4 jam lur. Mun jam 11 pidatangan jam 3. Cek ibu sore kene tinggal leos ka imah. Coba urang. Sore kene. Atuh kukut we abdi di dieu lah. Arek nu ngukut abdi arek. Engan kudu dibere jeung modal nah ulah dikukut tamu delin marmot minimal tuh ibu boga incu rada geulis bikeun gitu. Ah mung sieun di seblok tadi ge cokot cai seblokkeun ora ream tuh Pak matak ta eta tah ladang Idul Fitri teh. Idul Fitri kembali kepada kesuciannya.
Matak jawaban Anda Idul Fitri kepada kesucian, dek suci kumaha, lamun jeung kolot boga dosa, lamun ka salaki boga dosa, lamun ka tetangga boga dosa, kembalikan kepada kesucian. Maka jawaban anak jelema nu suci hatena takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Kamari gini kitunya rame tuh kamari dia tuh abdi ge sarua gitu rame baru dak ngora tuluy budak ngora sare lol abah atuh nada jadi ngagejerut pak budak ngora nada tinggi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Budak ngora sarare abah datang halo kalau hayang serius ayah hayang serius teh persis gitu halo wah halo wah halo wah la ilah napas pondok hari itu panjang keneh sieun tenepi da make kata panyambung eta ha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Nah eta mah jajaran tukang dasar wa Allah. Nah seserian akurnya apal orang ganti alus artinya aya kerjasama budak ngora jeung kolot bagian jam 11 kasubunakeun budak ngora ti isa nepi jam 11 alus kerjasama teh alus naon atuh maknana eta Allahu Akbar la ilaha illallah walillahil ham kembali kepada kesucian Allahu Akbar Allah nu Maha Agung jelema nu bersih hatena moal aya sombong dina hirupna pan Allahu Akbar Allah nu Maha Agung berarti kasombongan ulah aya tuh. Dua, la ilaha illallah eueuh pengakuan naon-naon teu butuh diaku batur teu butuh disanjung batur teu butuh dipuji batur teu butuh dipuja batur naha la ilaha illallah jadina lantaran dijadikeun alusna lantaran dialuskeun pinterna lantaran dipinterkeun maka jelema anu seperti kitu kembali kana la ilaha illallah sagala rupana ge kun payakuna Gusti tuh kembali kepada kesucian walillahil ham kembali kepada bersyukur ke Allah segala puji hanyalah milik Allah matak hirup tong asaka puji taraweh asaka puji nu dibaca Al-Baqarah heg sadar di tukang teh jelema teh kumaha moal teh papalengkingan teh alif lam mim eta sinu tukang wah cilaka da eta atuh hayang ditempo bisa maca Quran bari alus bari panjang Al-Baqarah dina tarawih bengek lur di urang mah di Arab kabeh jelema harayang dibacakeun Quran 30 juz sapeting tamat tarawih jam 3 subuh jelema daek di urang mah hampura tarawih jam 3 subuh bubar bari jijingkrungan jadi suku gini isukna teh pas ditanya mang teu ka masjid da gelo anjir imamna imam dicarekan kurang we jeger make eta tau heling cenah piraku masjid kosong ku aing cenah di imaman dakul teh si eta nu dibaca ikhlas kabeh di dia 11 2 tilu tarawih 2 tilu 11 2 tilu oh anu 11 2 tilu heuh baelah aya nu 2 tilu al ikhlas kabeh nu 11 al qul huwallahu ahad dihaben rakaat kagenep peureun hayang anas ngan poho deui ngareret heula malum jeger pan ngareret heula ka tukang geus cenah qul hu deui eta ceuk jamaah lajeng we cenah lah. Nah, da bubar taraweh jam 6:30 anggeus kuat pada muji suntangan ka jeger. Oh, teu sangka mun teh cenah jeger oh teh tuku tatona. Geuning pelebah imaman bijaksana hade isuk cenah kadenya pesen deui maneh imamna. Nah, kapake ngarti kana pangabutuh jamaahna ka hartos. Ta eta ngaratereh. Aya tereh teuing ulah deh. Da kalakayang seuri. Eta geuning viral. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuat 5 menit 23 rakaat. Odok Pak. Hakeun eta masih eta lain urang.
Ayo nu panjang teuing digenggeureuhkeun, nu cepet teuing digenggeureuhkeun. Jadi di urang mun si neger tengah. Lur. Walillahilham, segala puji mah kagungan Gusti. Jadi urang manaon atuh nu kudu dipuji ti urang? Ustad nana kasep teh mah ti orok. Lain muji eta mah fakta itu. Ti orok. Kemarin, eta ge cek indungna jeung cek bapana. Aya cek ibu nyebut goreng patut bae diurus gelain ku maneh. Ku indung goreng. Tuh. Mata kembali kepada kesucian Allahu Akbar, leungit kasombongan. La ilaha illallah teu butuh pengakuan. Ieu jelema nu kembali kepada kesucian. La ilaha illallah teu butuh pengakuan, hanya butuh diaku Allah, teu butuh diaku ku manusia. Eta tah. Nu terakhir nu katilu walillahilham, segala puji kagungan Gusti Allah. Jadi segala rupa aktivitas kahirupan tetap Allah tujuanana, lain manusia tujuanana. Kahartos Pak. Kakara disebut Idul Fitri. Ngeusan mah. Capek. Acan mau urang. Hapunten Pak Kades, hapunten Bapak MUI, hapunten Bapak Ustad, Bapak Kiai, Bapak jangan di dieu. Da kuring mah jalma biasa. Jadi ngomong biasa, baju biasa. Mata Bapak ka kuring biasa-biasa we. Teu kudu dipupujuhkeun ari eueuh mah. Tadi teh pun biang nanya ke abdi ai maneh deuk ka mana cenah cikaneh libur ngan sapoe aya geus init-initan cing teh mah bade ka Majalengka ti Majalengka ka mana cing teh ka Sumedang anu kamari geuning aya cing teh bapak-bapak ka dieu cenah inget Pasuhenar nya cing teh ai kamari cenah maneh mawaranginang ti mana ti Tasik ari mawa dodol ti Garut ai mawa opak ti Majalengka ari mawa manggis ti Subang ari ayeuna ka mana cing teh ka Sumedang mawa naon cenah kira-kira teuing cing teh mah teu apal. Pan cenah maneh ti Tasik mawa Ranginang, da oleh-oleh Tasik mah Ranginang nu beukah. Oleh-oleh ti Garut dodol, ti Cililin wajit, ti Majalaya boronong, tari ti dia. Nah? Naon? Kardus. Keur naon? Loba di ditu. Oreh nya da si eta masalah kieu di banjur dibere kardus gitu sok. Geus piomongeun hirupna teh. Ieu mah nanya ari di Sumedang naon? Tahu, teh teh baleg. Tahu terus? Tahu di kardusan terus naon deui? Gula kawung. Aya apa gula kawung? Aduh cocok. Gula kawung. Eta dus teh legakeun karek dua rupa mah nya tuh. Cokelan naon deui opak aduh ada dua deui sok. Aduh ampun wangsul atuh jam 3 subuh pun biang teh nanya ti mana maneh geus balik alhamdulillah mah dibukaan teuing teh mah ieu ti Majalengka dibuka ana cenah nu ti Sumedang ieu tah lamun aya mah aya bukti. Lamun eueuh rek kumaha pertanggungjawaban abdi ka inung abdi jeung bapak abdi Pak Kades. Bapak Kades ge meureun naon teh kudu tanggung jawab ka camat, abdi ge sarua kikian kudu tanggung jawab ka inung bapak. Kumaha lamun inung bapak ngamok, bewa cenah maneh teh bebeja rek pengajian tapi ngadun ngablu sia cenah kitu. Cing teh demi Allah mah pengajian, mana cenah buktina teu bawa naon-naon, kumaha geus sok Pak. Mata hampura tulungan. Hadirin kaum muslimin cekapnya sakitu mudah-mudahan urang teh sanajan heuh ieu teh pangajian ngan ieu mah ku gaya kuring ku cara kuring lain hartina kuring teh sadar ngan ieu teh geus peuting lamun ceramah dilempengkeun bakal tunuh nya rumah sawe kuring make metode minimal atuh bapak seuri ibu seuri minimal atuh bunga-bunga hirup da ai jelema bunga mah seuri pan cirina da jelema nu teu bunga mah tibatan seuri mah kadon baeud atuh diajak seuri ngabetem matak TBC wisukna teh. Tuh, ieu mah bararungah alhamdulillah Pak Kades katinggalna bunga, ibu katinggalna bunga, jelema nu bunga hiji bakal moal loba piomongeun, dua jelema nu loba seuri bakal panjang umur, katilu jelema nu loba seuri bakal ceria, kaopat jelema nu loba seuri bakal hese kakeunaan panyakit. Bener tuh Bu? Matak daripada ibu jantung darah tinggi kolesterol seseurian we.
Data ti mana eta kuring? Tempo lamun bapak ke rumah sakit, obat yang paling manjur adalah kebahagiaan. Mata lamun jelema mung gering sing bahagia, teu dibahagiakeun ku batur, nyieun sorangan lah. Nah, teuing mata mudah-mudahan ieu pengajian teh sing bahagia lah. Tapi kade eta nu bieu mah. Hadirin kaum muslimin sakit nu kapihatur. Mudah-mudahan aya guna jeung manfaat. Khusus ke pribadi simkuring dari masa kuring ge didikeun, atikeun, jagaeun. Lain jiwa-jiwa nu sampurna. Mata ke hayu urang silih oncoran dina kahirupan atau umum kanggo urang sadayana nya sing jadi hasil sing aya petikeun, sing aya buah dina kahirupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, menghadurkan dipun hendak kebinahan ke Bapak Ustadz